Barangganya dengan kontrakan teh nya. Oh, cek. Duh, kuning mah. Udah terus lain masalah kumbung lah kayak tinggal masalah kumurah. Oke. Kos gitu cek parah pisan sama duh. Bala heeh. Oh, poraya orai kayak naon budak apa. Pokoknya mah ada intinya kos itu lah. Heeh, hayu. Jadi ngagawekeun. Oh, cek ya, cek. Teu nanaon Pak RT. Kan saya sok ngaripuhkeun we Pak RT. Nanyakeun padamelan kaliot teh ya, rambet teh ya. Ieu kumaha ya Pak RT? Ya, tadi pan cek ngomong masalah comih cenah boga keneh cenah hiji deui. Heeh, comihna geus mangkat encan nya ka anakna nya. Teuing tau itu apal cek. Isugan kitu can berangkat. Cek ditengel nya. Cek coba besing can berangkat gitu. Cicingnya Pak RT nya. Heeh. Cek, Naon Pak RT? sini boga termos mah cek. Heeh, kamari teh nu ieu ngider servis. Heeh. Ku ceu tanyakeun. Heeh. Ieu sabaraha duit? 30.000. Heeh. Nah, geus ku ceu dibeli untuk boga termos. Heeh, bener penting ngopi nya. Heeh. Cicingnya Pak RT nya arek. Heeh, cek. Yang comi heula. Ngopi heula ya bungu coba gue. Termos enak mah ya. Saya buka beli termos segala coba gitu enak mah. Mana kopi deh. Wih, teh manis. Wah, iya ya. Pina ya. Guling. Tadi ningali imah. Keburu si udah. Kurang Korea, saya mau ngesin ke situ mah. Duh. Liur dulu mah. Payaan euy. Mangkat encan comi teh nya. Tadi nyaho teh apa? Da ka desa heula tadi teh. Comi teh mangkat encan nya. Yo, kupina mun herang kieu. Assalamualaikum, Cek. Cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ge, aya naon? Itu Cek, Pak RT anu bubungi itu teh embungeun cenah. Non gareueun barala. Pak RT na nuju aya di bumi. Jeung comi atuh ka ditu. Nyarios jeung Pak RT na nya. Ayo, Bi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cok. Aduh. Encan mangkat deui, Cok. Encan. Oh, lain, Cok. Tadi teh jeung Cembag teh ka imah itu ningalian. Eta mah geuningan geuman ah. Ya, aya jido itu imahna. Wah, aya keneh. Aya. Oh, di Cembag apaleun teu? Apaleun, cibik ge. Oh, anu di dieu teh Pak RT siga nama. Oh, anu di dieu teh ya. Oh, udah itu mah sorangan kos situ, Cok. Barala geuman. Heeh. Teu kaurus. Heeh, bener, Cok. Jeung pada kosongkeun kontrakeun we. Heeh. Sarueun sapukeun. Heeh. Heeh. Karena rumah orang, Cok. Di apa? Engke isukan. Pak RT sibuk teu? Isukan we sugan Cok lah. Eta mah mana rogo ka sana teh, entah si desa terus di ka dieu tuh.
nya isukan ke aja diantar deui. Eta ce ieu kumaha ira mangkat. Nya isukan. Oh, heeh. Sesorean pengen berenang. Apa berang isuk mal mangkat sore ce. Moal. Oh, apa subuh? Subuh makan make. Oh, subuh. Ce Kumaha? nya paling oge baik ngeureuy heula dehanan ieu. Heeh. Eta comi arek ngeureuy moal. Ngeuyeuk. Oh, heueuh. Teh. Ngeuyeuk. Oh, ngeureuy ce. Heeh. Oh, Lah aya naon ka si Ibi we nya. siap ce, siap ce. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ieu mah arek ngeureuy dah. Oh ngeureuy. Heeh. Ngeureuy. Ieu kumaha Pak RT? Hah? Amprok we jeung haji teu. Terus 2 poe, 3 poe sih amprok-amprok. Oh. Cucu me pakulian pisan euy meni janjet-janjet budak. Heeh. Nya engke lamun amprok dibejakeun ce. Supang bejakeun nya ka Pak Haji. Heeh. Pagawean pakulian naon? Heeh. Engke dibejakeun ce nya. Heeh. Isukan nya ce wayahna deui we ieu ce. Naon? Heeh. Pak RT. Heeh. Begitu nya ce. Mohon. Assalamualaikum ce. Waalaikumsalam. Mak mana ya orang yang jajan ya? Mak, keluar atuh mak. Non sindang, Aing jajan ditungguan di lapisan. aing jajan. Jajan di mana? Jajan di mana we lah? Nganjuk we nya. Bontengan. Teu nganjuk jeung mah. Dang hayang naon? Aja mah cabut tah 5. Naon? Cau. Tapi nganjuk heula ce. Anjuk wae. Aku mau bawa cabut lah, rek balik lagi. Icing heula dang mah. Iya, 5 cenah. Anjuk wae nya ye. Ulin mah, orang Icing cenah hayang. Iya. yang ke jeung diri mah jajan dulu mah. Ya, 10.000-an ya. Tulisnya ce. Heeh. Oke, iya. Wae nate. Jajan arek ulin lagi mah ka ditu. Dasar mak embag lanjuk wae urang kadak dagang sayang nulis wae nulis wae ah 30.000 mambag Terus nganjuk di wae ieu ka disepret. Arek ka Abah Haji Eot arek kasbon. Aya nya di imah. Coba. Cembag itu tuh ada mana Oh, Abah Haji. ada mana embag Atau rek Abah Haji. Arek ieu non kasbon Pak Haji. kasbon deui ka haji teh gawe ge encon Oh. Teu boga duit pisan Pak Haji. duitnya cukup ngajagan manuk Heeh. terus urang anu 1 hektar mah beku manuk anu 2 hektar mah alus itu Sawah ieu. sawah itu nu wetan Heeh atuh. duit itu cimbak teh aya sawah aja bukan duit yo duit mau lu tah udah poho teh suka subuh Heeh Pak Haji. Nya nuhun ya. oh nyata Heeh.
Alhamdulillah adena aya Pak Haji. Ajeun teh nyaprak oge, mere wae Pak Haji mah. Aing ngaprok jeung simbag teh aing pas asbun malu lu ka haji teh. Nyawa boga duit nyanto haji. Aing mah Ngebahan manuk sore ieu. Tadi mah isuk enggeus, da isuk mah teu loba teuing manukna. Ngapel bising kayak Pak Haji kayak ka sawah. Si Embang can ka dieu meureunnan. Kayak ngamuk nian Pak Hajina. Iya meureun Pak Haji teh. Sawahna tadi mau di ditu dah, belah kidul. Tamanu. Heh. 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 Ngidul eta manuk gebakeun di kaler. Heh. 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 Hei, sama anu gebakeun ka dieu moal ka ditu. Hei. Oh. Ieu baji anu ieu mah geus panen geuningan nya. Teu bareng tigana tandurna. Ieu mah hejo keneh nya heuh loba ku manuk. Heh. Heh. Itu kombi bahaji ciga namanya. Oh, kombina tunda didinya geuningan urut ngombi iya sugana. Kebahajina ka mana nya mun eueuh nganturan cai-cai acan. Hei. Tamanu